Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda. Sampurasun, kumaha darama? Atas siap mangga diajarin dinten ayeuna? Mangga siapkeun alat tulisnya. Nah, dinten ayeuna materina ngeunaan kawi kanggo kelas 8. Adapun tujuan pangajaran. Sanggeus kagiatan pangajaran rumpaka kawi rengse dipiharep siswa bisa hiji ngaregepkeun kawi pikeun maham eusina. 2. Nyebutkeun wangun rumpaka kawi. Katilu nyebutkeun eusi rumpaka kawi. Kaopat nyebutkeun unsur-unsur basa dina rumpaka kawi. Kalima nuliskeun rumpaka kawi. Ngaregepkeun teks kawi. Nah, di antara hidup aya nu apal ka Mang Koko, Nano S, Darso, Nining Meida, eta teh tokoh-tokoh seniman anu sok ngahaluangkeun kawi atawa lagu-lagu Sunda. Ye di handap aya rumpaka kawi, mangga baca heula dina jero hate. Karatagan pahlawan Sanggian Mang Koko. Nah, di dieu aya video kawi karatagan pahlawan, mangga regepkeun. Kehon cewang sumoreang tekad napah lawan bangsa, jadu mundur pantang mulang mun maksud can laksana, berjuang keur lemah cai lali rabi tur tegang pati, aya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka. Kehon cewang sumoreang tekad napah lawan bangsa, jadu mundur pantang mulang mun maksud can laksana, berjuang keur lemah cai lali rabi tur tegang pati, aya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka. Kawi nu tadi geus dihaluangkeun ku hidup teh geus populer pisan di tatar Sunda mah. Ngahaluangkeun kawi teh disebutna ngawi. Jabati eta aya istilah kakawihan jeung tembang. Kawih teh jadi bagian tina kabengharan seni Sunda. Dina karawitan Sunda antara kawih jeung tembang teh dibedakeun. Dina kawih mah aya birahma atanapi wiletan jeung ketukan atanapi tempo. Waktu dihaluangkeun kawih kauger ku aturan birama jeung ketukan. Sabalikna tembang mah henteu kauger ku wiletan. Jabat di karatagan pahlawan aya kawih sejena saperti Es Lilin karya Mursi, Lembur Kuring karya RTA Sunaria, Mojang Priangan karya Iyar Winarsi, Bubuy Bulan karya Beni Corda, Bajing Luncat karya Kosamanjaya, Hariring Kuring karya Juhari, Kalangkang karya Nano S, jeung Hariring nu kungsi nyanding karya Mang Koko jeung rea-rea deui. Nah, eta teh contoh kawi. Ari kakawihan mah beh sarua jeung kawi. Bedana kakawihan mah dihaluangkeun teh dina kaulinan barudak. Ku kituna kakawihan sok disebut oge kawi murang kali atawa kawi barudak. Contona wae oray-orayan, paci-cici-poci, hompimpa, paciwit-ciwit lutung jeung sajabat ti eta. Nah, ayeuna ngeunaan unsur-unsur kawi. Rumpaka dina kawi, kakawihan jeung tembang teh mibanda ajen sastra. Umumna ditulis dina wangun puisi sisindiran atanapi puisi bebas. Ku kituna rumpaka kawi, kakawihan jeung tembang teh mibanda unsur-unsur puisi. Upamana wae diwangun ku bait atanapi pada, jajaran atanapi pada lisan, purwakanti, gaya basa,
jeung kekecapan atanapi diksi anu dipakena dipinilih pisan. Kitu deui bisa dipaluruh naon temana, kumaha nadana, amanatna, jeung naon anu dicaritakeunana. Nah, ayeuna ngeunaan unsur-unsur kawi. Kahiji, jejer atanapi sense. Jejer teh pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawi. Tema teh gagasan pokok nu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Tema dina rumpaka kawi rupa-rupa, aya tema keagamaan, kemanusiaan, cinta kalemah cai, jeung saterusna. Kadua, rasa atanapi feeling. Rasa teh ngajiwaan eusi rumpaka kawi. Rasa dina rumpaka kawi bisa kapanggih sabada dibaca. Naha dibacana teh digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun, atawa dilenyepan dina jero hate. Katilu, wirahma atanapi ton. Nada teh sikep pangarang kanu maca. Tina sikep pangarang ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa kunu maca. Dumasar dina rumpaka karategan pahlawan upamana katangan sikap pangarang teh hayang ngabejaan kanu maca yen pahlawan teh mibanda kawani jeung jasa anu gede keur kahirupan balarea. Tina sikap eta urang salaku nu maca bisa ngarasa reueus tur hayang mibanda sikap kawas pahlawan. Kaopat, amanat atanapi intention. Amanat teh pesan pangarang anu karasa kuno maca rumpaka kawi. Tapi najan kitu amanat dina hiji rumpaka kawi ditangtungkeunana teh gumbantung kuno maca. Hartina urang dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji rumpaka kawi. Kalima, purwakanti. Purwakanti teh nyaeta padekeutna atanapi saruana sora kecap dina ungkara kalima. Purwakanti teh aya dua, kahiji purwakanti rantaian, saruana atawa padekeutna sora kecap anu ngajajar kagigir dina sapada lisan. Kadua purwakanti runtuyan, sarua atawa padekeutna sora kecap anu ngaruntuy ka handap tur biasana aya dina tungtung ungkara pada lisan. Nah, eta mangrupa unsur-unsur kawi. Contona, titenan deui rumpaka kawi ieu di handap. Sinatria dan Nalaga. Sinatria huruf A dan Nalaga huruf A eta kaasupna purwakanti rantaian ku margi ngaruntuyna ka kagigir. Tinggal contoh nu kahandap. Bela bangsa jeung nagara A, dibarengan tekad suci I, berjuang keur lemah cai I, lali rabi tur tegang pati I, taya basa menta pamulang tarima A, ikhlas dedo keur korban merdeka eta A. Nah, eta teh kaasupna purwakanti rantaian ku margi hurufna ka handap tungtungna sarua. Nah, pada lisan kahiji disebut purwakanti rantaian, pada lisan kadua nepi ka genep disebut oge purwakanti runtuyan. Nah, kumaha kahartos? Mudah-mudahan ngartosnya. Tah eta pedaran ngeunaan unsur-unsur kawi sareng bedana purwakanti rantaian sareng purwakanti runtuyan. Nah, sakitu pedaran ngeunaan kawi. Ayeuna kerjakeun latihan soalna. Baca deui pedaran perkara kawi di luhur, tuluy jawab pananya ieu di handap. Nu kahiji, naon nu disebut kawi, kakawihan jeung tembang, kumaha bedana. Kadua, jentrekeun naon nu disebut dina rumpaka kawi. Katilu, naon nu disebut pada jeung pada lisan dina rumpaka kawi. Kaopat, naon bedana purwakanti rantaian jeung purwakanti runtuyan cing jentrekeun. Kalima, naon nu disebut tema, nada, rasa jeung amanat dina rumpaka kawi. Nah, eta teh jawabanana dikintun kana Google Classroom masing-masing. Tong hilap dikerjakeun nya. Nah, sakitu pembelajaran di tanah patepang sareng Ibu dina video-video pembelajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.